Para mitra nu sami-sami ngabandungan dongeng. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangdu hati para wargi, tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda. Dongeng nu katunda carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Ki Leuksa. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Mangga we nyangakeun para mitra hiburanana kumaha terasna ieu dongeng mangga we bandungan para wargi sakumaha nu aya dina dongeng ieu di Mang Jaya Official di channel YouTube ieu para mitra sakuliah dunya tiasa nampi atuh para mitra nu peryogi aya saluranana. Mangga nyangakeun wae ka wargi-wargi nu tebihna nu caketna teu aya teu sareng caketnya aya di YouTube mah para wargi aya frekuensi terpinten aya sinyal sareng teh na kitu nya para mitra nu diukur teh sares caket sareng teuing sinyal aya teh cenah ieu para wargi umi aya sinyal aya koneksi aya hubungan biasa nyambung. Mangga Kasarung Kasayang Maung karangan Ki Leuksa dina bagian ke-48 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulya urang teraskeun hanca dongeng nu kamari judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Ki Leuksa. Dongeng parantos dugi kanalika tarung sakunca ngalawan Mang Itoknya. Kumaha lajengna ieu tarung mangga urang sami-sami ngabandungan dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung karya Ki Leuksa. Upami teu lepat mah dongeng teh parantos dugi kanalika Mang Itokna ngajadikeun langir emas. Atuh si sakunca diseureud sukuna ku langir emasnya nepi ka ngoceak dengek nepi ka haritanya para mitra. Mangga urang teraskeun. Harita panyeureudna nancep dina biti sakunca, gero sakunca ngoceak tarik pisan. Obat. Ampun pitis. Panas. Ceuk sakunca bari celeng maksakeun luncat ngajauhan ti si langir emas. Sanggeus rada jauh serepet sakunca ngalugas bedog nu gedina teu katulungan. Malum bedog buta teh atuh. Hiuk gurila bret kalencang. Plug biti sakunca ngakelencang sarta ragrag sapada harita. Disabet ku sorangan anu dimaksud ku sakunca sangkan peurah langir teu sumaramah kana sakunjur awakna. Nu matak manehna nekad neuk sukuna sareng tuur ngerah awakna salamet teu kabeulem ku panasna peurah langir. Nampok kitu cakakak si langir emas nyeungsirikeun ka si sakunca. Tuh ku Mang Itok mah para mitra siluman ge nepi ka bisa ku peurah. Harita Mang Itok seuri nepi ka nyakakan. Cak, nah lenca kunaon atuh suku sia teh dipiceunan sawareh heuh. Matak naon sakalian kabeh piceun ngarah teu kagok. Kalakuan sia cik si langir emas alias Mang Itok. Bari cacapit naranggah deui rek narajang ka sakunca. Tapi jigana bae sakunca geus teu wani dimaju ngalawan si langir emas. Lantaran kaciri manehna aclog-aclogan mundur ku suku sabeula, bari muringis nahan kanyeri, malah tibatan ngalawan kalah pok ngomong sorangan. Waduh, cilaka 7 likur kaya kieu mah. Aduh, si adi kat ewa ku si Itok. Kareta aing ancur jadi lebu ku si Itok. Suku aing murag sapotong gara-gara si Itok. Jeung tibatan aing modar ku si Itok. Mending aing dicarikan ku Gusti Prabu. Cik sakunca bari krap nangkep harigu bari mapatkeun ajian waringin sungsang. Barang geus tamat mapatkeun ajian hiuk aya angin ngakelebug nebak kana awak sakunca. Harita keneh sakunca ngapelesat ngapung ngawang-ngawang teu beda jeung Raden Gatotkaca ceuk dina wayang mah para mitra. Ari Mang Itok barang nempo musuhna geus ngapung teh meuli colohok bengong. Colohok ngemang kadu, colohok mata simeuteun. Bengong para mitra. Sajongjongan Mang Itok teh ngajengjan we bari molotot ka Jomantara. Ngawaskeun sakunca nu keur kumalayang gagah pisan teu lila les. Sakunca geus teu katempo deui ku Mang Itok. Atuh gancang Mang Itok ngawatak di ajian si langir emas. Sangkan jirimna balik deui ka asal. Teu lila les langir emas leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Jeleg ngajang gelek ngajadi deui Mang Itok
Sanggeus Mang Itok balik deui kana rupa nu asli, pok nyarita sorangan. Burung mantog si Sakunca teh. Dasar siluman lenca sia. Tapi kapaksa aing moal bisa sare saeutik ieu. Lantaran teh terapisan si Sakunca teh sanggup ngaratakeun imah aing ye. Sanggup ngaratakeun imah aing nepi ka jadi taneuh. Tapi keun bae lah hitung-hitung ngabelaan nyawa aing sakulawarga. Cek Mang Itok terus ngaleos ninggalkeun urut tarung, maksudna rek nyampeurkeun deui ka pamajikanana. Teu kungsi lila. Mang Itok geus tepi ka Palebah Bilani anu keur ngajentul we. Bari ngaisi kulup, barang nempo Mang Itok datang, Bilani teh meuni curing bok nanya ka Mang Itok. Kang Itok, kumaha si Sakunca teh geus kabur atawa acan? Kuring ngomong geus teu ngeunah cicing, sok sieun Sakunca ngaruksak lembur. Jabati kitu kumaha atuh nasib imah urang Kang Itok? Cek Bilani. Bari nangtung teh sarta panoneuteub seukeut ka Mang Itok jiga nu tunggul. Jiga tunggul anu ngabeleg-beg hideung da poek, Mang Itok pok ngajawab. Keun bae lani lah. Ulah salempang perkara si Sakunca mah. Manehna ayeuna geus kabur ninggalkeun ieu lemur kalayan sukuna murag sapotong. Ngan minang katukeurna imah urang ayeuna geus sampurna. Rata jeung lemah teu nya saeutik-eutik acan tah diiri ku si Sakunca si kasebelan teh. Aya wae puguh. Jawab Mang Itok. Bari gek manehna diuk dina batu hareupeun Bilani itung-itung ngareureuhkeun kacape urut talu ngalawan Sakunca. Bilani pok nyarita deui bari jiga nu bingung. Cilaka atuh lamun kitu mah imah urang geus rata jeung lemah mah. Lamun geus kieu kudu kumaha jeung di mana urang sare Kang Itok? Mangkaning jauh keneh ka beurang ieu Kang Itok? Cek Bilani bari neuteub ka Mang Itok. Teuing tulani lah. Kami geus sarua we ngarasa bingung ari nyang hareupan perkara sarupa kieu mah. Tapi sakieu oge untung. Kami teu tulus paeh peuting ieu. Lantaran nurutkeun ka hayang Sakunca jeung Sakunci, kami teh kudu paeh ayeuna. Untung kami bisa keneh usul bari jeung maksa. Ayeuna mah nya lah. Urang nyobaan we ngadatangan imah Palebe susuganan can sarare. Yu lani. Cek Mang Itok bari jeung nangtung terus ngaleos ini ti heula. Gancang ku Bilani digeroan deui. Kang Itok kunaon mawa karep sorangan atuh? Cik pangmangkukeun ieu budak. Ieu kuring mah beunat moal nya ieu tak-tak meuli geus asa semplak ieu. Balas ngangais budak ieu. Mangkani urut ti dagor kana palang dada ge meuni nyeri keneh kuring teu meuli asa benyol sirah teh. Cek Bilani bari nyodorkeun anakna ka Mang Itok. Kapaksa we Mang Itok nurut sanajan hoream oge. Ya atuh kadieukeun budakna. Lah, kami teh haroream tadi nama. Cek Mang Itok bari nampanan anakna. Geus kitu mah terus Mang Itok jeung si Bilani teh arinit ninggalkeun eta tempat, ngajugjug ka imahna Mang Lebe. Susuganan Mang Lebe can sarare lantaran kakararengse tas digandengan ku sora-sora nu pikasieun. Teu kungsi lila antarana, Mang Itok jeung Bilani geus tarpi ka Palebah imah Mang Lebe. Sarta teu miceun deui waktu gancang Mang Itok uluk salam bari ngetrokan panto. Punten, Mang Lebe. Mang Lebe. Punten. Mang Lebe. Mang Lebe. Mang Lebe, tulungan kuring Mang Lebe. Cek Mang Itok bari terus ngadedengekeun jawaban. Ari Mang Lebe harita kabeneran keur nyaring lantaran kaganengan ku sora Mang Itok jeung Sakunca nu keur tarung. Barang Mang Lebe ngadenge aya nu pupuntenan teu buru-buru ngajawab. Da puguh kaayaan peuting sok sieun jelema jahat. Kapaksa harita teh Mang Itok pupuntenan deui. Punten. Punten, Mang Lebe. Kamarana ieu mah teh nya? Geus karare meureun. Ceuk Mang Itok nyebut jadi Palebe. Sangkan pribumi buru-buru muka panto. Memang teu nyalahan lantaran harita keneh Mang Lebe nyampeurkeun kana panto. Tapi sanggeus tapi teu buru-buru muka panto kalah ngajanteng bae. Ngadedengekeun nu di luar bari ngomong sorangan sajeroning hatena. Oi. Jiga-jiga sora Mang Itok teh nya. Tapi moal awak ka ditemalan bisi sora jurig nu niru-niru sora Mang Itok. Mangkaning karek eureun tas aya sora siluman. Kenah rek intip heula sia ku aing mah. Cek gerentes hate Mang Lebe. Bari terus noong tina liang kunci. Tapi hanya kaayaan di luar kacida pisan poekna. Ku Mang Lebe teu katoong teu katempo kajabati meredongna poek.
teu bisa ditembus ku panon Mang Lebe. Mang Itok karita pok nyarita ka Bilani. Cilaka euy Lani euy. Urang mah bisa ngilu sare euy lantaran Mang Lebe teu beunang dihudangkeun. Naik kebluk ka bina-bina teuing nya. Kumaha atuh nya urang teh Lani? Pokona ieu we ye si kulup euy karunya euy. Hari kami onaman mah sanajan sare dina tanah ge da teu naon adu da geus biasa. Sare dina tatangkalan disimbutan ku angin peuting teu naon. Nah dieu anak urang euy duh. Nah nasibnya cek Mang Itok bari neuteup kana panto. Ulah ka ponok pangharepan tukang Itok. Mending cobaan sakali deui. Ketrok pantona sing rada tarik. Apan karek 2 kali tadi teh. Susuganan we kali 3 kali mah Mang Lebena nyaring. Cek paribasana geus nepi kana nista maja utama. Cek Bilani bari terus ngetrokan panto miheulaan Mang Itok. Tapi teu bari nyarita ka ketrokna teh. Mang Lebe sanggeus ngadenge carita Mang Itok jeung pamajikanana pok ngomong deui sorangan dina hatena. Hai. Geuning Mang Itok teh. Nya kunaon atuh manehna teh nya? Boa-boa meunang cilaka Mang Itok teh ye. Cik gerentes hate Mang Lebe bari gancang ngalaan tulak panto. Teu lila berai panto mimiti muka sarta pok Mang Lebe nanya ka Mang Itok. Mang Itok? Itu ya Mang Itok itu? Cek Mang Lebe bari neuteup kadua jelema. Nu narangtung di hareupeun Mang Lebe. Lantaran ku Mang Lebe teu kacirieun da puguh poek ngabelegbegna jelema we nu kaciri teh. Gancang Mang Itok nemalan bangun ka Cidabung. Aduh, leres Mang Lebe. Ieu kuring Itok jeung pamajikan kuring. Nu ataka ka dieu teh abdi teh nya teh kuring trek minta tulung Mang Lebe. Cek Mang Itok bari kalacat ungah ka imah Mang Lebe. Teu ngadaguan dimangakeun heula. Nempo Mang Itok geus ungah mah gancang Bilani ge nuturkeun. Ari Mang Lebe colohok nyaksian semah sonagar. Tapi teu loba catur da geus puguh anu nyemah Mang Itok sakulawarga. Gancang Mang Lebe nutupkeun di panto sarta pok nyarita ka Mang Itok. Sok atuh ka darieu Mang Itok. Kitu deui Bilani. Sok atuh carali ka dinya lah. Hampura we kuring deui teu bisa buru-buru ngaku lantaran sok sieun lain manusia. Geuning ayeuna mah lah, loba pisan ririwa. Da ku Mang Itok ke kamaklum meureun ari narima semah wayah kieu teh pikiraneun deui. Teu ririwa atuh meureun badog atawa garong kitu tah. Rek ngarampok, komo tadi mah atas aya deui bangsa siluman ngadatangan lembur urang. Kumari Mang Itok ngadenge tah teu? Cek Mang Lebe nyarita kitu teh bari nyeungeut lampu. Nu rada gede ame caang. Ari Mang Itok samemeh diuk teh can wani nemalan sanggeus sarerea dariuk bari ngariung pok Mang Itok nyarita. Sakieu ge hatur rebu nuhun Mang Lebe. Pangangkeun ti Mang Lebe ka kuring katarima pisan. Lantaran kuring teh keur ngabutuhkeun pisan pertulungan palebe teh. Ari perkara siluman anu tadi ngaganengan ka urang mah kuring ge teu ngadenge kuring mah tapi nempo bungkeulekanana. Tarung segala rupa jeung kuring tak kitu dongengna teh Mang Lebe. Cek si Itok bari ngagolerkeun anakna nu keur sare tibra tukang Mang Lebe mending ngarenyag ngadenge caritaan Mang Itok pok Mang Lebe nyarita deui. Teu sangka geuning nepi ka kitu Mang Itok. Ke ari siluman nu tadi teh saha teh Mang Itok? Cik dongengkeun sakalian atuh. Da kuring teu bisa sare lantaran ganeng jeung sieun ongko. Yo ulu punuk meuni ting puriding. Ting puringkak. Rupa-rupa puguh ka sieun teh. Cek Mang Lebe bari ngabulan sirahna ku sarung. Nya atuh ai Mang Lebe. Kersa mangabandunganana bandungan we atuh ku kuring bakal didongengkeun. Lalakon nu bieu teh. Malahnya gara-gara tarung jeung siluman pangna kuring nepi ka ngungsi oge. Kieu geura mimitina mah Mang Lebe. Cek Mang Itok bari darak-dak nyaritakeun pangalamanana nu can lila kajadian kabeh ditetek taya nu kaliwat. Sanggeus beres terus Mang Itok mungkas caritaanana. Kitu tah Mang Lebe lalakon nu tadi teh. Matak sanajan era ge kapaksa we kuring teh ngageuingkeun ka Mang Lebe. Lantaran kuring teh teu tega nempo si kulup ari kudu sare dina taneuh mah. Cek Mang Itok sasadu ka pribumi. Waduh. Hutan tadi teh aya sakunca jeung sakunci. Paingan meuli karareueung jeung matang ting puriding bulu punuk.
bang sa siluman mah keke ari perkara Mang Itok ngilung-iuhan imah kuring mah ye taya halanganana Mang Itok malah bunga we nu aya kuring teh lantaran tetela Mang Itok teh ngaku dulur ka kuring dari jalma mah teu dipikaresep ku Mang Itok geus tangtu Mang Itok moal wani ngahudangkeun jelas berarti Mang Itok teh congah ka kuring teh ngaturkeun di aku ku Mang Itok keun lah masalah nu kitu mah teu kudu jadi pikiran lantaran geus jadi kewajiban urang sarerea silih tulungan. Tadi mah kuring ngerasa penasaran ngeunaan sakunci anu katawan ku Mang Itok. Nah di mana manehna ieu teh Mang Itok? Cek Mang Lebe bari neuteup ka Mang Itok. Gancang ku Mang Itok dijawab bari nyarengeh seuri. Ieu Mang Lebe. Jauh Mang Itok bari terus ngaluarkeun botol nu dieusi ku haseup sakunci. Sanggeus aya di luar song dibikeun ka Mang Lebe bari nyarita. Tah tinggal ku Mang Lebe. Siluman nu pagaweanana nyokotan jelema teh ngan saukur sabotoleun. Tayoh kapatutna pikir-pikir Mang Lebe. Cek Mang Itok bangun kacidang ngarasa reueus. Peda geus hasil newak siluman. Ari Mang Lebe mending ngarenjag barang nempo botol nu dieusi haseup. Sakedapan mah can waka nyarita kalah gap. Kana botol nu disodorkeun ku Mang Itok sanggeus aya dina leungeun terus ditelak-telak meuni anteng pisan jiga nu hayang yakin barang breh tetela haseup nu aya dina botol teh teu daek cicing salilana muter we jiga nu keur neangan jalan kaluar. Mang Lebe anu keur nempokeun ngadadak bulu punukna ting puriding harudang kabeh jajantung ngadadak ratug tutunggulan jiga nu tos manggih kareuwas tapi ari panon mah anger we netep seukeut kana haseup anu muter dina jero botol sanggeus rada lila pok Mang Lebe nyarita. Mang Itok narek dikumahakeun ieu teh saterusna nah rek dibinasa atawa rek diantep bae dina botol cek Mang Lebe bari netep seukeut kana beungeut Mang Itok jiga nu hayang nempo kana eusi hate Mang Itok malah dina beungeut Mang Lebe jiga nu ngalangkang hiji rasa anu ngagamarkeun hiji kasieun jeung kahariwang lantaran cek mapikir Mang Lebe tangtu bakal ngajadikeun hiji mamala sakunci anu aya dina botol teh. Ari Mang Itok gancang ngajawab ditanya kitu teh. Ki atuh Mang Lebe lah. Sateucana kuring ngadongeng teh rek ngaso heula. Tuh Mang Itok ge ngaso cenah para mitra bareng jeung Mang Jaya. Bareng Mang Itok ngasona jeung Mang Jaya kayak urang tuluykeun deui dongengna. Para mitra kaum dangu sanggeus rada lila Mang Itok ngahuleng teh tuluy ngajawab pertanyaan Palebe tadi. Oh Palebe ku kuring rek dijawab pertanyaan Mang Lebe nu bieu. Memang kuring ge bingung Mang Lebe. Teuing kudu kumaha ieu lantaran ai bangsa siluman teh hese ngabinasana. Kuring ge can nyaho teuing kumaha ari paehna bangsa siluman. Hari rek diantep poe dina botol kawas ayeuna. Sarua bingung na kuring teh lantaran hiji waktu mah meurentang tuh sisa kunci teh bakal bisaeun kaluar tina jero botol. Nu akhirna bakal malik abak ka kuring. Tapi sok sanajan kitu kuring bakal ngakalan sangkan sabisa-bisa sisa kunci teu bisaeun balik deui ka nagarana. Ceuk Mang Itok bari terus nyokot di botol ti Mang Lebe diasupkeun kana saku kampret ari Mang Lebe pok nyarita. Satuju kuring lamun kitu Mang Itok. Bangsa siluman teh kudu diwarah lah hiji-hiji mah. Ada teu hayo we ngaganggu ka urang. Monya urang kudu eleh ku bangsa siluman. Ngan kuring aya pamenta ka Mang Itok. Sangkan eta botol buru-buru piceun sing jauh. Hari sabab lamun we aya di urang bisi babaturanana nyarusul ka darieu. Akhirna bakal ngaruksak ka sapangeus lemur urang. Hari cara nama aku Mang Itok we kuring menyerahkeun da Mang Itok nu leuwih pinter, Mang Itok nu leuwih bisa, Mang Itok anu leuwih hartina mah ngarti dina soal kieu mah. Oh, henteu kitu Palebe. Soal pinter bisa jeung ngarti mah eta mah urusan sarerea lain urusan kuring bungkul. Ya atuh naon kabisa naon kuring ngan sok sanajan kitu. Kana caritan Palebe kuring satuju. Ku kuring ayeuna geus kapikir. Ieu botol nu dieusi ku sisa kunci ku kuring rek dipalidkeun ka walungan sina nepi ka laut. Tah ku jalan kitu tangtu batur-batur nu naek nulungan sisa kunci bakal nyusul ka laut. Sarta lemur urang bakal salamet teu diganggu ku siluman.
tapi kuring jadi teboga imah Mang Lebe ya kudu kumaha kuring teh nya. Cek Mang Itok bari mencerong ka Mang Lebe jiga nu menta dipangmikirkeun. Atuh cakakak teh harita Mang Lebe seuri barang ngadeng Mang Itok ngomong kitu. Aduh gampang nu kitu Mang Itok, gampang soal nu kitu mah atulah. Keun ku kuring bakal dibantuan perkara eta mah. Jalma-jalma urang lemur Cihanjuang teh kacida lobana. Ku kuring bakal dikeprik sangkan marantuan ngadegkeun deui Imam Mang Itok. Malah lamun perlu mah urang gedean sakalian ngarah leuwih laluasa. Sajabati kitu kuring rek ngahaja ngabejaan ka urang lemur Cikarancang sangkan marantuan. Lantaran kuring geus ngadenge beja ti si Muin anu pamana jadi lebay di Cikarancang. Cenah sapangeus si lemur Cikarancang bakal ngilu ngabelaan ka Mang Itok lamun Mang Itok sanggup masrahkeun cucuk lanak bodas ka Mang Haris. Kumaha teh lalakon teh Mang Itok geus parat encan ta cucuk lanak bodas. Nah dibikeun atawa henteu eta barang teh? Cek Mang Lebe bari neuteup kana beungeut Mang Itok. Nyaritana jadi kapapanjangan kana pasualan nu tumiba ka urang Cikarancang. Lantaran beja ngeunaan perkara eta teh ku Mang Lebe geus kadengieun. Bubuhan Ari Lebe jeung Lebe mah sanajan jauh ge sok silih bejaan. Kontak pamitra. Kontak. Sok aya nyambungna gitu. Anak Mang Jaya guys perlu ke Mang Lebe. Sok aya info. Aduh, kacau para mitra. Saya info, aduh, terus repot. Orang teraskeun. Bubuhan Mang Itok. Aduh, bubuhan ai Lebe jeung Lebe masuk silih bejaan. Atuh Mang Itok curinghak ngadenge pertanyaan Mang Lebe pok nyarita. Oi. Nah, geuning Mang Lebe geus nyaho kana soal eta. Pada ceuk rarasaan kuring mah nu nyaho perkara eta teh ngan kuring we jeung pamajikan wungkul. Nah, Mang Lebe terang disaha kitu. Apaan dibejakeun tadi ge? Kuring teh geus ngadenge beja ngeunaan perkara eta teh ti si Muin. Ari si Muin ngadenge beja ti pamana nu jadi Lebe di lemur Cikarancang. Jadi sakumna anu tumiba ka lemur Cikarancang kuring geus ngadenge beja. Jadi geus aya infona kitu. Malah perkara Mang Haris nu anjang ka Mang Itok geus kanyahoan ku kuring teh nu mata kuring wani nyarita kitu. Da kitu kaayana mah cek Mang Lebe pangunu kacida sumangetna. Oh jadi kitunya. Harti atuh ku kuring ayeuna mah. Ari perkara cucuk lanak bodas mah kieu Mang Lebe. Urang sakaliannya ngobrol atunya. Cek Mang Itok derek-dek ngadongengkeun deui. Nu dicaritakeun teh perkara cucuk lanak bodas. Lantaran memang ku Mang Itok can dicaritakeun ka sasaha oge. Sanggeus tamat terus Mang Itok mungkas caritana. Da kitu lalakonna teh Mang Lebe. Cek Mang Itok bari malik neuteup ka Mang Lebe. Nu harita keur molohok bengong ngadedengekeun dongeng Mang Itok. Atuh teu kira-kira we Mang Lebe ngarasa bunga. Barang ngadenge Mang Itok geus hasil nulungan urang Cikarancang, teu lila pok nyarita. Syukur atuh lamun kitu Mang Itok. Jadi tetela moal kudu susah pikiran perkara eta imah mah. Tah kulantaran kitu ulah dipikiran perkara imah, nyaho beres we. Perkara kenteng nu alancur tong sieun. Kuring diboga keneh, persediaan kenteng basa nyieun imah kamari can beak, dibikeun ka Mang Itok. Atuh kai-kai loba di leuweung. Nuar kai arbise mah naon hesen atuh. Bangsa awi-awi keur ieu, bangsa keur reng jeung sajabana naon hesena kali nuar. Alah moal sabarahaeun nyeun imah ge. Sok sanajan nyeun imah gede. Ari eta tanahna rada gede Mang Itok. Muatak tanah kuringan sakitu-kituna palebe. Oh geus pindah we atuh tong di dinya mun bisa mah. Atawa teu naon lah sugan urang hirian nu digigireunana. Lamun memang tempat Mang Itok merupakan tempat anu hartina mah kudu dicicingan gitunya. Tak kuring nyaho kana soal eta mah. Keuni urang ieu urang ririhan sangkan tempat Mang Itok rada lega seutik. Nyeun imah palataran nu lega pan geunah nganang-nganing. Ceuk Mang Lebe mere saran ka Mang Itok. Nya atuh pemi kitu mah nuhun we atuh palebe mudah-mudahan we tiasa lancar sakabeh rencana palebe teh. Ayeuna kuring rek ngalenyap heula ieu lah. Tunduh teu kuat ya. Ceuk Mang Itok bari terus goledag ngagoler gigireun si kulu nu keur sare. Mang Lebe pok nyarita.
udah kuring ge tunuh ini teh tapi kela ulah wakapeur Mang Itok kuring nyokot heula bantah cek Mang Lebe bari terus asup ka kamarna teu geus kaluar deui bari mawa bantah sarta terus dibikeun ka Mang Itok geus kitu mah jep di imah Mang Lebe teh teu kadenge deui sora nu ngobrol. Para mitra sadaya ku tingkah laku tingkah paripolah Mang Itok jadi loba dulur loba baraya. Anjeunna ngabantu nulung kanu butuh nalang kanu susah terutama anjeunna geus usaha sangkan lembur Cihanjuang teh teu diganggu ku bangsa siluman tuh geuninganan pada ngaku tong wae ku Mang Lebe ku sasaha ge pada ngaku Mang Itok teh para mitra numawi sagala rupa rengkak paripolah teh kumaha urangna. Lamun urang hayang dihargaan ku batur, urang kudu ngahargaan ka batur jeung urang kudu mere jasa ka batur para mitra. Kitu. Ieu mah hayang dihargaan, hayang dibere jasa ku batur, bari tara mere jasa ka batur atuh rek dibere jasa na para mitra. Ira rek dihargaanana atuh. Ieu mah gantun. Ieu leres-leres para mitra sadaya. Hiji hal anu ku urang kedah diemut masing waspaos. Kedah dilenyepan di ati sadumbari. Lenyepan teh biasana mami urang bade monop. Keur meujeuhna urang teh aya emutan, masih keneh teu acan reup ceuk diemutan lebet ati sanubari. Diemut-emut, dipikir-pikir terus sawang ka ditu ka dieu. Ai heueuh geuninnya caritaan si Jaya teh. Sugana aing mah caritaan si Jaya teh sabalang bentor. Heueuh cenah bener. Model Mang Itok bieu para mitra sadaya. Hiji contoh. Anjeunna mere jasa ka coba Mang Itok na hiji garong. Hiji bangsat paling-paling teh bade ngiring nyuhan. Mangga cenah ieu bari disadiakeun rante tuluy we. Ditalian ku rante. Kitu storkeun ka polisi lajeng tiasa ngiuhan dipangberokan gitu. Nu mawi oge para mitra. Mangga ngaso heula ayeuna sakedap. Urang teraskeun engke sabada ngaso. Bari ngariung beri ceruk-cerak dina lalemah urut imah Mang Itok. Terila kurunyung Mang Lebe datang dituturkeun ku Mang Itok. Sedang bilani mah harita masih keneh aya di imah Mang Lebe sakalian keur ngilu-ngilu babantu ka pamajikan Mang Lebe. Malah teu kungsi lila antarana torojo ti tongoh anu datang. Koreng Mang Ucin jeung Bah Aok nu kabeneran imahna padeukeut. Puguh dina waktu anu sakilat hampir kabeh urang lemur Cianjuang geus ngarariung. Tapi sakedapan mah can aya nu nyarita kajabati cruk-cerak bari gogodeg teu nyaho mimitina jeung kumaha kaayaanana. Sanggeus rada lila para sesepuh lembur ngariung di antara Mang Lebe, Mang Ucin jeung Bah Aok malah Mang Itok geus ngilu ngariung ari nu pangheulana nyarita Bah Aok nanya ka Mang Itok kulantaran manehna pangkolotna ngabalakan ti ditu nama. Oh Mang Itok, abah teh ngarasa heran jeung ngarasa kaget. Lantaran kamari mah imah Mang Itok teh masih jumaneng keneh. Tapi nari ayeuna maneh geus rata jeung lemah. Dipindahkeun ka mana imah teh ieu? Nah dihakan siluman atawa ka bawa angin gitu Mang Itok. Cek Bah Aok bari neuteup ka Mang Itok. Nu keur ngahulang jigadu bingung. Seueur teuing nu angpel bingung. Sedang jama-jama nu sejen harita sarua pada nareuteup ka Mang Itok. Lantaran hayang buru-buru ngadenge jawaban ti Mang Itok. Terila pok Mang Itok nyarita. Bah Aok teh imah kuring teh lain leungit ka bawa angin. Lain diakan siluman, tapi imah kuring teh geus sampurna nepi ka rata jeung lemah lantaran diiri ku si Sakunca urang nagara siluman buta. Kitu sabenerna mah Bah. Cek Bah Itok bari ngajingjing boto anu dieusi ku Sakunci. Bah Aok pok nanya. War, nah atuh make diantep Mang Itok. Nah tega nempo imah diruksa ku bangsa deungeun. Lawan we atuh naha. Cek Bah Aok nulak cangkeng siga nang tanggelut. Atuh nu narempokeun meniting barakatak jeung sirikeun kalakuan Bah Aok. Mang Itok pok ngajawab deui. Ih, ari si Abah. Wis samanusana nu tega ngantep ka imah diruksak deungeun. Atuh puguh we kuring ge. Harita malah digebahkeun siluman teh make jeung tarung sagala rupa kuring mah. Ari lalakona mah kieu geus bah yeuh. Cek Mang Itok terus nyaritakeun pangalaman nu peuting. Ngan harita kulantaran didarengekeun ku puluhan jelema. Mang Itok nyarita teu beda jeung keur pidato. Malah sakapeung make dibarengan ku pepeta sagala rupa bari tutunyuk nuduhkeun tempat-tempat nu dipake tarung jeung Sakunca.
Ari nu nyaraksian meuli carolohok bengong bari gogodeg ngadenge dongeng Mang Itok. Lamun pareto aya caritaan Mang Itok sok disebut juru pantun, da puguh tukang ngarahul manehna teh. Ayeuna mah sabalikna sakabeh caritaan Mang Itok teh pada ngahaminan lantaran Mang Itok ayeuna lain Mang Itok bareto. Sarerea geus pada nyaksian kana kapinteran Mang Itok. Sanggeus beres ngadongeng terus Mang Itok mungkas carita. Tapi tu nu peuting kajadian teh bah malah kuring ge ngarasa penasaran. Hayang nempo biti si Sakunca nu ditinggalkeun. Cik urang tareangan sidik palebah dia yeuh. Cek Mang Itok bari terus lempang nyampeurkeun bari kanu ditunjuk ku manehna sorangan. Bah Aok jeung Mang Lebe katut Mang Ucin teu nyararita. Terus naluturkeun ka Mang Itok sageus tempat tempo sakedeung. Breh ku Mang Itok katempo hiji suku nu ngagoler dina taneuh. Tapi lain suku Sakunca anu sagede tangka kalapa ieu mah saukur suku Bangkong Hejo. Serat tuur leng Mang Itok ngahuleng jiga nu bingung. Mikiran suku Sakunca jadi suku Bangkong. Nembung Mang Itok keur ngahuleng, pok Mang Lebe nyarita bari panon molohok kana suku Bangkong nu ngagoler. Mang Itok, naku naon kala ke ngahuleng jika nu bingung. Jeung eta teh suku naon Mang Itok? Jeung sanu tas ngalasui kenya. Cek Mang Lebe bari ngoerkeun suku Bangkong ku indung sukuna. Barang ditanya kitu ku Mang Lebe, pok Mang Itok nyarita. Puguh keur bingung kuring teh Mang Lebe. Lantaran tetela suku si Sakunca teh ngan saukur cokor Bangkong Hejo nya. Macak cek kuring oge hese maehan bangsa siluman teh lah. Buktina suku si Sakunca oge kieu ye jadina ye. Cek Mang Itok bari ngusapan tarangna bangun anu keur lieur jangar. Nu sejen ngan saukur bisa ting polohok bari bongong. Gogodeg dayen wani mere komentar. Sanggeus rada lila pok Mang Lebe nyarita deui mere sumanget ka Mang Itok. Mang Itok, perkara nu geus kajadian jeung nu geus kaliwat leuwih hade urang pikiran deui, ulah dipikiran deui. Ayeuna mah mending geura laksanakeun sakumaha nu geus direncanakeun ku Mang Itok. Nu leuwih penting nyaeta perkara sakunci anu ayeuna aya dina leungeun Mang Itok. Lantaran lamun teu buru-buru direngsekeun sok sieun baladna kaburu datang ka lemur ieu. Ari perkara imah mah uring ayeuna rek badami jeung sakabeh warga kampung Cihanjuang pokona mah ngilu tanggung jawab kitu. Kabeneran ayeuna geus karumpul kabeh malah sarerea sasapuh lemur geus ngariung. Da kitu we ceuk pamikir kuring Mang Itok. Cek Mang Lebe bari neuteup ka Mang Itok nu keur ngahuleng sedang Mang Ucin jeung Bah Aok ngan saukur silireret da pugucan ngartieun. Teu wani nyarita duana ge kalah ngabaratem nungguan jawaban ti Mang Itok. Bener Mang Lebe lah. Ieu woto nu dieusian ku si Sakunci kudu buru-buru dipicieun sing jauh. Perkara nu disaurkeun ku Mang Lebe kuring masrahkeun segala rupa ka Mang Lebe. Kalayan teu poho kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasanggupan Mang Lebe. Nya upami kitu mah atuh ayeuna sim kuring rek usaha sangkan ieu si Sakunci jauh ti lemur urang. Mangga atuh permios ka sarerea. Cek Mang Itok terus ngalewas ningalkeun riungan bari dijarajabkeun ku paneuteub puluhan pasang panon. Mang Itok memeh init kawalungan teh ngahaja nyimpang heula ka imah Mang Lebe. Sanggeus tepi terus menta uyah bubuk sacangeum jeung bawang beureum tilu sihung. Kalayan teu loba deui carita, sanggeus meunang uyah jeung bawang terus Mang Itok init ngajugjug ka hiji walungan. Saditinggalkeunana ku Mang Itok. Jalma-jalma sapangeus si lemur Cihanjuang tayan wani ningalkeun tempat riungan. Sarerea kalah neangan tempat pikeun diuk nutumanina. Lantaran harita Mang Lebe rek ngabadamikeun hiji persoalan perkara Mang Itok. Sanggeus sarerea dariuk kalawan tarapti pok Mang Lebe ngamimitian biantara sorana ancad laer teu gurung gusuh nu dimaksud ngarah gancang ka harti ku balarea. Bah Aok sareng Mang Ucin kitu deui ka para saderek sadaya. Dina ieu kasempetan sim kuring ngedawi di tisadayana kanggo ngadungikeun hiji perkara ka para saderek sadaya. Dupi nu dimaksad nyaeta sakumaha nu parantos kasaksian ku sadayana. Yen Mang Itok teh nuju ka musibatan. Ceuk paripaosna mah hartosna mah nuju aya dina gering pikir meunang musibat jalaran bumina ancur diluluh ku siluman. Nanging dina perkara ieu sim kuring moal panjang cumarios kana soal-soal anu kirang penting.
perkara siluman katut perkara-perkara nu sanesna urang anggap teu aya we. Ayeuna urang tingali ieu perkara bumi Mang Itok anu parantos kieu kabuktosanana. Janten maksa cimkuring bade umaja. Umaja kasadayana haru urang sami-sami ngagotong kana kasusah Mang Itok. Bumi Mang Itok ku urang sadayana urang pada ngabangun deui sasarengan. Perkara bahan urang gotong royong we ngarahampang. Nu kagungan kenteng mangga cenah kenteng, kagungan tihang mangga cenah tihang, nu kagungan tatapakan mangga cenah tatapakan. Itu gaduh bahan bangunan mah sadiakeun tenaga we kanggo ngawangun. Margi musibat nu tumiba ka Mang Itok teh sami sareng musibat urang sadayana. Ancurna bumi Mang Itok ngarupikeun tumal pikeun warga urang Cianjuang. Lamun teh Mang Itok meureun ancur ieu imah urang sadayana diluluh ku siluman, mangga we emut. Sajabiti kitu Mang Itok hiji jalma nu perlu ku urang dibantu kasusahna. Lantaran Mang Itok parantos seueur ngorbankeun tanaga pikeun kapentingan balarea. Tah dugi ka dieu simkuring bade tumaros heula kasadayana. Kumaha satuju kana rencana simkuring? Cek Mang Lebe bari nyapukeun paneuteup ka sararea. Bareng dijawab ku sararea. Satuju cenah merereang saur Manu. Puguh we Mang Lebe meuni bungaheun ari kahayangna padanya tujuan. Ari kahayangna padanya tujuan mah teu lila pok Mang Lebe neruskeun deui biantarana. Hatur nuhun para sadarik sadaya, pung parantos rempug mahayu urang ngawitan. Margi teu aya hartosna ngan saukur dina bahan bungkul. Hayu urang laksanakeun ayeuna keneh, ceuk Mang Lebe bari terus keprok minangka komando sangkan pagawean buru-buru dilaksanakeun. Kuliak jalma-jalma baralik heula ka imahna sewang-sewangan. Nu dimaksud rek nyarokot bahan jeung parabot. Mang Lebe nyarita ka Mang Ucin nu harita rek init ka imahna. Mang Ucin, antosan sekedap ieu, kuring aya picaritaeun. Ceuk Mang Lebe ka Mang Ucin. Harita teh keur nangtung ngadaguan Mang Lebe, barang Mang Lebe geus deukeut pok Mang Ucin nyarita. Aya pikeun naon Mang Lebe? Asara reuwas kuring mah. Oh, nama ge kudu reuwas. Da moal dina naon kuring oge? Kieu ge Mang Ucin ye. Ku kuring Mang Ucin moal dipiwarang midamal bumi Mang Itok. Nanging hiji tugas nu langkung abot kanggo Mang Ucin. Midamal bumi Mang Itok. Nanging hiji tugas nu langkung abot kanggo Mang Ucin. Kukuring Mang Ucin bade diuntus ka Cikarancang, nepangan Lebe Cikarancang. Tah di ditu ku Mang Ucin kedah didongengkeun perkara nu tumiba ka Mang Itok. Kei ku anjeunna ge bakal kahartosin lah. Tah kitu tugas ka Mang Ucin. Kumaha kinten-kintenna sanggem? Ceuk Mang Lebe bari neuteup ka Mang Ucin nu keur unggut-unggutan tanda ngarti. Geuning teu pira tugas kuring deh. Mah ngasanggem lah, jalankeun nu kitu wae mah. Keuna ayeuna keneh bade mios lah. Lantaran geus saged ditadi keneh di permios atuh Mang Lebe lah kuring rek ka Cikarancang. Ceuk Mang Ucin terus ngaleos ningalkeun Mang Lebe. Teu ngadaguan heula jawaban, Mang Lebe terus ngayakeun babadamian jeung Bah Aok pikeun ngatur pagawean saterusna. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui. Urang tuna heula carita Mang Lebe sapara kanca. Nu rek ngawangun imahna Mang Itok, ayeuna urang caritakeun heula kaayaan di nagara siluman Buta Hejo. Harita sakunca keur ngalaporkeun sagala rupa pangalaman ti Prabu Anom Lokawisesa. Bari muringis nahan kanyeri pok sakunca mimiti kadenge ku rajana. Sorang ngalengis jeung rada ngiru. Aduhun Gusti Prabu. Sateacana jisim abdi ngalaporkeun hasil padamelan. Langkung ti payun saja munut heula pangapunten rehna jisim abdi. Teu tiasa nyumpunan kapalai Gusti Prabu. Atuh salajengna jisim abdi sejang uningakeun ka salira Gusti Prabu. Hatur uninga rehna pun adi nyatana sakunci parantos katawan ku musuh. Sajabiti kitu jisim abdi ge ampir-ampiran pinanggih pati. Jalaran diseureud ku langir emas kitu ta Gusti Prabu. Ceuk sakunca bari cong nyembah. Ciga nu ripuh pisan lantaran suku nu sabelah ngan tinggal sapotong. Ai Prabu Anom Lokawisesa teu kira-kira bae keheuleunnana. Ngadenge laporan ti sakunca teh. Mata kaciri bolotot jiga nu rek bijil kabeh. Rupa meuni burahay beureum. Huntu kekerot nahan amarah paslang jeung sora napas nu ngahegat. Meuni ngagarbos bakat ku tarik. Bubuhan ngarenghapna buta kitu atuh. Teu lila raja buta nyarita sora ngagerem meuni handaruan. Matak euneur malah nyarita ge meuni bari nangtung. Sakunca.
hari sia eling deh ha. Kuaing di titangga gubuk si Itok. Kala los kasih langir emas. Rek nanahaon sia ka negara langir ha. Na sia geus sanggup nginum peurah si langir emas. Jawab Sesa Kunca. Cek Prabu Anom Lokabisesa can ngartieun kana maksudna Sakunca. Gancang Sakunca nyarita ngajelaskeun perkarana sangkan rajana teu katutuluyan nyarekan. Aduh, ampun Gusti Prabu. Isi abdi teh teu pisan-pisan kumaha wantu nincak ka negara langir emas. Margi kusim kuring parantos karaos matihna peurah langir. Nanging nu dimaksad kusim kuring nyaeta si langir emas parantos ngahiji sareng si Itok. Kitu Gusti Prabu. Cek Sakunca bari cong nyemah deui. Ai Prabu Anom Lokabisesa lengahulang meni anteng. Barang ngadenge katerangan ti Sakunca. Kabeh para penggawa kerajaan sarua ngilungan hulang mikiran caritaan Sakunca. Teu lila pok si raja teh nyarita deui. Sakunca, lamun bener sia nyarita kitu perkara si Itok anu geus ngahiji jeung si langir emas, tangtu si Itok teh bakal hese dicokotna euy. Tapi aing moal kapercaya kitu lamun sia can nemongkeun hiji tanda nu tetela. Naon tandana ha? Cek Prabu Anom Lokabisesa bari molotot ka si Sakunca. Gancang Sakunca ngajawab bari nangtung lalaunan. Minang katawisna teh, ieu Kangjeng Gusti. Cek Sakunca bari nuduhkeun kana suku nu geus eueuh sapotong. Malah harita nangtung teh ngan saukur suku sabeula. Barang Sakunca nuduhkeun kana suku anu buntung, sarerea para penggawa kerajaan colohok bengong mata simeuteun. Malah Prabu Anom Lokabisesa sarua colohok sakedapan mah. Tapi sanggeus rada lila pok nyarita deui ka Sakunca. Diuk Sakunca. Ku aing geus katempo kayan suku sia. Tapi aing can ngarti kana maksudna. Naon hubunganna si langir emas jeung suku sia nu buntung? Pok caritakeun ka aing. Cek Prabu Anom Lokabisesa bari gek diuk dina kursi. Kitu deui Sakunca. Nurut kana parentah rajana. Gek manehna diuk kawas tadi sarta terus ngajawab pertanyaan Prabu Anom Lokabisesa. Gusti Prabu, supados kampil kahartosna ku salira Gusti Prabu, mangga ku jisim abdi bade diterangkeun sadayana. Cek Sakunca bari derak-dak nyaritakeun pangalaman waktu tarung jeung Mang Itok. Malah perkara sakunci katewa ku Mang Itok dicaritakeun. Sanggeus tamat ngadadarkeun pangalaman anu sakitu ahengna terus Sakunca mungkas carita. Kitu kajantenan nu salorosna Gusti Prabu. Moy parantos kieu sadayana sumanga nyangakeun ka salira Kangjeng Gusti Prabu kangonya galaksi Itok. Margi jisim abdi rumaos teu kiat Gusti. Cik Sakunca bari nyemah teu sirikna ongeng-ongengan bakat ku hayang dipikarunya. Manehna ngarasa hariwang sok sieun diparentah nyokot Mang Itok deui. Prabu Anom Lokabisesa barang ngadenge caritaan Sakunca reup keuneuk rai pias bakat ku ambak. Tapi kakeuheun anu ayeuna mah keuheul ka Mang Itok. Sanggeus kakeuheul rada lerepok si raja buta nyarita bari molotot ka sarerea. Kurang ajar. Heh. Hanjakal waktuna kabur bedeak euy.